Ari daging hayang hibu ari ngablok 10.000. Ka era mata kemah lamun hajat ya Pak, tulisan dina panto teh cing gede wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hibu. Wios turun deui. Wios. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam didoakeun cing awet muda. Nu teu ngajawab salam didoakeun salakina cing boga mamah muda. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akhyari ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi bi'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil inna allaha wa mudah-mudahan fadilah barokah sholawat dia urang sadayana masih tiasa diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Saksanaos swanten abdi rada serak rada eungap kumargi keur salesma ieu teh terang salesma urang dia salesma teh singkatan saluran leho sedang macet. Kata Wios ceramahna rada serak Wios rada eungap.
Sok siap keluarkan suara Nabu siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidnan nabi wa Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ku barokah sholawatan urang sadayana masing tiasa ngingikeun syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Sedajan kana naon anu bade dicarioskeun abdi sejantung udul tipayun tumenda ti heula itidar teh katelah namungguh para ulama
Bilih cariosan abdi aya nu teu nungkuna ilmu nahu, teu nyokopna ilmu sorof, teu surti dina ma'ani, teu perlentena ilmu bade, teu sopanna ilmu bayan, teu sugihna ilmu fikih. Mudah-mudahan para kiai, para ajengan masing kersa ngalereskeunana kalayan jalan kakiaian. Da abdi mah rumasa sanes kiai, teu acan janten ustazah, ieu mah muhibah nu mika cinta ka para ajengan. Mudah-mudahan we abdi masing tiasa diaku sebagai santrina para kiai, para ajengan di dieu. Ya Allah ya Rabbal Hadratil kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, wabil khusus kersana guru-guru urang sadayana nu nampak hadir dina ieu tempat. Wabil khusus nu kusim abdi dipika hormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah pangarsa pun guru di dia, urang doakeun mudah-mudahan marantena masing sarehat, amin. Masing diparanjangkeun yuswana, masing dijembarkeun milik rizkina, masing ditambih-tambih barokah ilmuna, oke masing ditambih-tambih istiqomahna. Lain istri aja. Kunaon unggal abdi ceramah di mana-mana nu kahiji didoakeun teh ajengan jeung kiai teu pernah bosen. Sabab abdi rumasa di alam dunia loba pangabutuh teh ka kiai. Leres teu? Sami di dieu kitu. Tahlilan ka kiai 7 bulan. Sok barade moal ieu teh. Nu teu nyora didoakeun cing nyanyi di imah sorangan. Siga nu gelo. Nyarabu sakali deui. Tahlilan ka kiai 7 bulan, kasurupan kamautan, nolatan mayit, karwangeun mayit, nopotong mayit. Astagfirullah. Ibu di dia kiai sama gatong mayit. Cek si ujangnya teh balik tarik diharap deh kiai. Allah ya Karim sampai orang digubrakan ke alam dunia, tapi ninggalkan alam dunia urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa, tapi jeung kiai, jeung ajang, mangkaning ajangan kiai hese gantina. Ayeuna sok sanajan ibu jeung bapak masantrenkeun budak mang tahun-tahun hirup di pasantren belum tentu sanggup ngagantikeun ajang. Naras teh. Tina kumar kisah kitu urang doakeun guru-guru urang sing sarehat. Ya Allah ya Rabbal. Nu kusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer. Dikawin Bapak RT, Pak RW, Pak Kades, Sinaran Kadusna, Bapak MUI, oke militerna, Bapak Hansip TNI, Sinaran Polrina, urang doakeun mudah-mudahan para pemerintah urang masing sarehat. Ibu jarawat cing jujur osok ngadoakeun Pak RT. Cing jujur cing tarik mumpung aya Pak RT na osok ngadoakeun Pak RT. Bagus. Jujur. Osok ngadoakeun Pak RW. Karena teuing Pak RT, Pak RW tara didoakeun ku rakyat teh. Mangkani karunya jadi RT jeung RW mah capek. Komo kamari-kamarinya bulan-bulan kamari diurang keur usum BLT jeung bansos. Pan nu teu kabagian nyalahkeun ka Pak RT. Aya di dieu nu kitu. Nu belah mana diukna? Ya ibu lamun hayang apal mah kunaon nepi ka ayeuna masih keneh aya corona sabab eta teh Pak RT salah mikeun bantuan. Heueuh da Pak RT mikeun bantuan ka nini atuh ku nini didoakeun corona cing panjang umur. Karunya ce abdi mah ka RT RW teh. Sabab lamun aya kejadian di hiji kampung pasti nu ditatanyakeun saha RT RW na.
aya nu kamalingan pasti nu ditatanyakeun saha RT RW na, padahal RT RW teu ngiluan maling. Aya oge di hiji kampung teh anu parabola parawan jeboti heula eta parawan. Pasti nu ditatanyakeun saha RT RW na, padahal RT RW teu ngiluan nyoblos. Leres tak? Capek jantan pemimpin teh. Salaras nama orang oge pemimpin jang diri orang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese kumaha deui mimpin awak ba. Tina kumaha sakitu urang doakeun para pemerintahan urang di dieu sing sarehat. Sing diparanjangkeun yuswana. Oge masih tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Aku si Mamdi dipika hormat, bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu cantik jelita, mirip si Andin dina sinetron Ikatan Cinta. Arosok nonton orang dia, ibu resep ka Mas Al. Kamu naik apal macet Mas Al teh kasep, abdi ge resep. Matakan datang ka dieu teh rek bari neangan sugan manggih nu herang. Eueuh rarumek. Da ieu nu dihareup budak leutik ngumpul. Kali-kali pemuda simpen di hareup atuh ngaran cenghar mau balik teh. Mudah-mudahan ibu bapak ieu riungan masing janten wasilah urang ku Allah dijantenkeun jalmi anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama. Masing dijembarkan milik rizki anu loba. Oke, masing dijauhkan tina wabah penyakit virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal. Hantailah Nukosim Abdi dipika hormat. Ya, nu ngarencangan tim hadroh naon ieu teh? Mabdaul Ahkam. Hatur nuhun tos direncangan di dieu. Kabayang lamun abdi nyalira kitu mana tingkeung na panggung teh. Urang doakeun ieu grup hadrohna sing sarehat. Masing langkung pajeng. Ya Allah ya Rabbal. Sok dapur. Ibu wios abdi ceramahna bari tati. Wios. Lain pun naon eta korsina gede teuing. Ari mubaligo sagede leunca, ari kursi sagede gajah atuh teh cocok. Tati wae nya teh wios. Ibu reuas teu milari abdi. Pangling teu milari abdi ayeuna. Bisi aya nu reuas dan naon ning nangis teh cenah anger-anger keneh tiba heula nepi ka ayeuna teh leutik we sarua. Matak abdi ceramahna rek tati. Meh kapilari. Tah. Anjang emprak segala. Alhamdulillah gandingan di dieu mah tika pungkur nepi ka ayeuna lamun aya pangaosan teh osok kompak wae. Jamaahna nu hadir seueur. Bahkan ieu teh lain jelema hungkul ieu. Juri oge ngaliru hadir. Kan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna di nu caang, ari jurig mah di nu paroe. Itu aja seueur calicing di nu poek berarti eta teh nyumput. Piraku jurig di karopeah. Sok geramang eta nu dipengker ngaralih ta ka payun. Lamun ngalih didoakeun cing dijembarkeun milik rizkina. Tong diaminan dah henteu pinah ka oge. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan. Leres teu? Nu tunduh aya anu sare, anu lapar, anu haus, hayang jajan, boga duit, loba sih kana teh boga duit mah. Da
sering kita boga duit mah kada kasiniran meureun. Rupa-rupa kayaan jalmi dina wengi ayeuna tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majelis kabunga bungahna umat Islam memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan sadayana nu haladir di dieu masih tiasa diaku sebagai umatna Kanjeng Nabi, malah mandar tiasa ngengengkeun syafaat mantenna jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh harapan kali dua urang sadayana nu disuhunkeun ka Gusti Allah nu nomor kahiji, mudah-mudahan nu haladir di dieu sadayana masing dihampura dos. Nah tadi aminan telat. Man yataqala liyan ta'allama ilman gufira lahu qabla ayyatuwa sing sahajalma anu lempang indit ngaji syalalala. Heula urang Cianjora ya si Ece. Bantuan je abi nyanyi teh da nyanyi sorangan mah capek. Temalan kieu syalalala siap? Siap. Tah kitu teh tadi teh. Sakali deui. Sing sahajalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina sampe melu aman. Amin aja eta mah. Pangadua aja. Aja ternyata di dieu mah lamun aya nu ngadua teh dijawabna syalalala. Geus error. Jawab sadayana cing jujur gaduh dosa. Gaduh dosa. Seueur ata nepi sakedik. Percaya da barudak mah can gaduh dosa. Ieu nu geus karolot ibu seueur ata nepi sakedik. Hayang terang ciri-cirina jalmi nu pangseurna dosa. Hayang terang hayang. Wios ditunjuk ku abdi. Moal isin moal urang tinggal heula atuh nu mana ieu nu panglobana dosa teh. Nu dipengker cenah teh. Nu pangseurna dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap jalmi anu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, nu karasa, nu teu karasa, rek nu dihaja atawa teu dihaja. Betul? Urang nyarita heula sakedap. Wios? Moal nyarekan ka abdi? Moal baeud moal? Moal megat di jalan? Moal ngomongkeun? Moal di bahanan? Stupid. Cilaka atuh Pak moal di bahanan. Bade di bahanan moal? Mun moal naik turun gitu. Urang nyarita heula sakadap. Baheula Bu aya jalmi namina teh Nasuha. Saha cenah? Cing kompak. Nasuha. Ari Nasuha teh Kang gaduh akhlak goreng patut. Karesepna teh sok pulang paling. Di antara nu sok dipaling ku Nasuha teh nyaeta sabang saling popoean. Malah karesepna Nasuha mah nyaeta maling jeroan awewe. Naon jeroan awewe teh? Mubaligo mah teu wantun nyebat kutang jeung cangcut di dieu. Tapi maling oge terangan ibu ari jeroan nu nini mah teu dicokot dah horeangeun. Tong boroning maling juri oge teu beukieu. Da barau hapeut mah.
Nu kadua Kang karesepna nasuha teh nyaeta maling boe. Arapal boe urang dieu. Tirah apal boe. Jadi jang lamun aya nu maot boehna leungit berarti eta teh dipaling ku saha? Nasuha. Hiji kali waktu ibu aya kiai ngantunkeun barudakna teh hariwang sieun boeh bapana dipaling ku nasuha. Nu akhirna didatangan imah nasuha teh ku barudak kiai. Assalamualaikum Mang. Kageuning nasuha teh di dieu cenah. Pan ieu ngucapkeun salam ka nasuha, baru dijawab ku si Amang itu tuh. Berarti ibu lamun aya nu leungit papoean urang dieu ku si itu tuh. Aya Amang nasuha di dieu. Cek barudak kiai ari Mang nasuha masih kena sok maling boe. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Mang masuk diical we lumayan menang 200.000. Kieu we atuh Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipalingnya ayeuna we digentosan artosna tah nyanggakeun 200.000 dina jero amplop. Barali we budak kiai teh. Tetapi ibu apa yang terjadi dengan dibuka amplopna ternyata isina teh ngankur 180.000. Kuduna 200 ieu kalahkan 180.000. Atuh nasuha teh ngadat ambekeun jadi dendam. Katakan omat ka urang ieu lamun ngamplop ulah kurang. Sabab urusanana jeung boe. Singkat cerita Bu, digali tah kuburan kiai teh ku nasuha, da ambek teh amplopna kurang. Barang digali nasuha ruas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu ngagugudag, boehna kaduruk bahkan jasadna buntung. Mangkaning kiai ari urang lain kumaha? Teras nasuha Kang ngaharewas kana cepilna si mayit. Kang ajengan pamit tiasa mah penting isukan wartosan ka abdi naon ieu teh sababna make kieu. Datang eta arwahna teh penting-penting jam 12. Ari ayeuna jam sabaraha? Jam sabaraha? Jam 11, tangke jam 12. Datang arwahna jam 12. Nasuha sieun teu? Pirahu sieun pan abdi nu ngomongna oge. Perumpamaan Bu ieu mah. Cek eta arwah nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh uleman ngaji ka daerah anu beres ngaji tuluy parasmanan. Kabeneran dagingna teh nya ipis nya liar. Aya nu nyelapna huntu akang kaluman nyalekatkeun pagar batur saeutik teu bebeja heula teu menta halauna kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun Bu mangkani ngankur nyolekakeun pagar batur saeutik teu bebeja heula kitu siksaanana komo nu sok maling awi. Komo nu sok maling sendal di masjid. Hari indit make swallow balikna make eger. Aya nu sok itu jang di dieu. Nu make baju kumaha? Jadi pasti Bu sadayana nu haladir di dieu teh ngagaduhan dosa. Saur Kanjeng Nabi di mana aya suatu perkumpulan anu di tempat eta dibacakeun ayat suci Al-Qur'an, dibacakeun sholawat, teras ayat tabligh akbar, maka ngariung malaikat dina ieu tempat bade nyabutan dosa urang sarerea. Di mana dicabutna? Di dieu tah. Naon ieu teh ngaranna? Tuur sakola henteu. Tingiraha nu kieu ngaranna tuur ceuk. Jadi kita naon namina tak.
tadi cabut dosana teh tina takta letangan sok aya geuning jamaah pangaosan anu keur ngajina teh tungkul we gitu aya nu sakitu aya ta eta teh keur dicabut dosana lamun tungkulna lila berarti loba dosana teh ngan lamun cancengkat keneh berarti sare begitu biasana bapak-bapak da bapak-bapak mah dina pangajian teh tungkul siga nu mikir padahal molor terus dah katakan mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana amina cing sarua atuh encing dosa alus-alus ngadoaana amina kudu akur kieu amin siap? Siap amina sarua siap? Sok sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masih janten kiparat karena dosa perdosaan urang sadayana. Kunaon jadi rusak gitu? Aja mau dituluykeun mau api beneran gitu tapi nu jelas doa nu kahiji mudah-mudahan sadayana masih dihampura dosa doa nu kadua mudah-mudahan sadayana nu hadir di dieu sagala hajat pangabutuhna masih diijabah ku Gusti Allah mangga sadayana angkat pandanganna angkat kieu naik lain kieu pandek ngadoa kieu pandanganna nya di mana aya ngadoa kieu aja ngadoa eta ngadoa siap abdi sakali hadirin sadayana sakali siap turutan bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi inni tawassaltu ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri indaka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qada'i hajati allati uriduha ataqdiya hajati mangga sebatkeun sagala hajat pangabutuh kahoyong hadirin sadayana kahoyong gaduh urang kali soleh solehah sok sebutkeun kahoyong jembar milik rezeki sok sebutkeun mumpung nuju ngadoa berjamaah sasalana bismillahirrahmanirrahim Nas'alul ijabah al-Fatihah. Kunaon doa nu kadua urang nyungkeun diijabah sagala pangabutuh. Sabab rumasa zaman ayeuna mah keur usum hararese. Apalagi di masa pandemi seperti ini pangabutuh loba ari duit teu boga. Leres teh? Ieu mah dibabakan aja ari di dia. Di dia? Panglolobana di dia.
Katakan mudah-mudahan ngariungna urang dina ieu tempat niat talabul ilmi memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi masing janten wasilah urang ku Allah segala hajatna masing diijab. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, urang teh ayeuna keur memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Memperingati gaduh makna aya nu diingat-ingat. Saha nu diingat-ingat teh Bu? Kanjeng Nabi. Nah Nabi make kudu diingat-ingat sebab supaya Nabi ingetan ka urang. Leres teh? Leres teh Bu? Leres. Supaya Nabi ingetan ka urang. Lamun Nabi ingat ka urang, mudah-mudahan urang masih ngelengkeun syafaatna. Ya Allah ya Rabbal. Kahiji cenah makna memperingati teh aya nu diingat-ingat. Kadua aya nu diingetan, katilu aya nu gaduh ingetan. Nu kahiji atos nu diinget-inget nyaeta Kanjeng Nabi. Nu kadua aya nu diingetan. Saha nu diingetan teh? Urang sadayana. Nah, urang make kudu diinget-inget memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Sabab ibu lamun teu diperingati urang bisi poho. Lamun geus poho kaituna teu nyaho. Lamun geus teu nyaho kaituna cilaka bisi katipu. Sabab ayeuna mah loba anu sarua warna beda rasa. Contohna dodol eujeng tai ucing. Leres teu? Dodol hideung tai ucing. Hideung. Sok Bu sakali deui. Dodol hideung tai ucing. Telah siapa mah nyerang. Dodol amis tai ucing. Astagfirullahaladzim. Ibu abdi tos kelas 3 SMA 18 tahun can pernah ngarasaan tai ucing rasana hasil. Kurang dia di teh malang cenah tai ucing rasana. Ujang sabaraha kali nuang tai ucing sadinten. Kartos teh Bu. Jadi urang kudu memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi teh ngarah urang henteu poho. Ngarah urang teu poho. Lamun geus teu poho kan jadi aman. Lamun urang poho bisi katipu. Da zaman ayeuna mah loba nu ngaku-ngaku sebagai nabi teh. Tingali di Bandung Bu, aya nu ngaku nabi ngaranna teh Sukiman. Sukiman. Saha cenah? Sukiman. Pan lamun sholawatan jadi teu cocok. Leres teu? Lamun ka Kanjeng Nabi mah pantes Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ieu mah ger Allahumma sholli ala sayyidina Sukiman. Mantes teu? Teu mantes. Mata kancing kuat akidahna urang teu aya deui nabi jeung rasul sabadana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu urang keur diperingati Isra Mi'rajna penting ayeuna. Dua cenah. Nu katilu aya nu gaduh ingetan. Saha Neng Nais nu gaduh ingetan teh? Tah di dieu. Sadayana panitia penyelenggara oge donatur anu parantos ngorbankeun harta, tanagi, pikiran oge waktosna kanggo nyukseskeun ieu acara. Ta eta nu gaduh ingetan. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana panitia penyelenggara masing sarehat. Naon rupi anu tos dikorbankeun kanggo nyukseskeun ieu acara masing digentos ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir ayeuna aya 100 urang, maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Makanya dipilari-pilari ieu jamaah nu hadir aya 5.000 urang ieu. Aya teu Bu? Aya aja, hitung kutu jeung buukna. Tah eta memperingati teh aya 3 makna. Hiji nu diinget-inget, 2 anu diingetan, katilu anu gaduh ingetan. Hartos Bu. Ayeuna Isra pamisaur bahasa etimologi nyaeta sairul laili, hartosna perjalanan atawa leumpang ti peuting. Timbul we pertarosan kunaon
leumpang ti peuting make kudu diperingati pan urang ge osok ngaronda lelempangan ti peuting. Ibu indit kali oge lelempangan ti peuting, neangan canda ti peuting. Mang rek mana rek Isro. Isro naon? Isro neangan janda heran. Nah anu kitu teh Isro Bu. Isro sanes? Sanes. Isro di dieu mah mulaina ti Masjidil Haram. Di mana aya Masjidil Haram teh? Di dieu. Di mana ayana? Di Mekah. Alhamdulillah urang dieu mah arapal can ka ditu ge. Kamari mah abdi ceramah di Garut, naros ka ibu-ibu. Ibu ari Masjidil Haram di mana? Di Pameungpeuk cenah. Urang munajat ka Allah mudah-mudahan sadayana nu hadir di dieu masih enggal dipapari nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin. Ya Allah ya Rabbal. Assalamu alayka ya Nabi. Tabu Kanjeng Nabi Isra teh mulaina ti Masjidil Haram ka mana? Ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Sakumaha neng nais jarakna ti Masjidil Haram ka Palestina? Di dia aya berbeda pendapat ulama. Aya nu nyarios 2000 km, aya oge nu nyebatkeun 2500 km. Keun we urang mah ulah parebut ukuran jarak ngan lamun eueuh hayang apal anu ukur ka itu kusorangan. Nu jelas mah waktu harita biasana ti Mekah ka Palestina teh sok nganggo onta da can aya bus, can aya angkot harita mah. Travel komo deui. Gojek, Grab, GoFood acan aya harita mah. Kanjeng Nabi ngalakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan waktu yang sangat singkat. Penting harita berangkat, penting harita uih deui. Matakan seueur jalmi nu teu percaya kana peristiwa Isra Mi'raj teh sabab teu masuk akal. Padahal lamun ditinggali tina ayatna subhanalladzi asra bi 'abdihi. Alladzi teh isim mausul. Ceuk santri isim mausul nyaeta kata sambung. Hartosna anu. Lamun anu unggul teu ngandung artina naon, mata kedah disambungkeun jeung kalimat nu sejen. Alladzi anu asra ngabarjalankeun ieu ladzi kasaha bi abdihi ka hambana ladzi. Ngan sameme asra teh aya lapan subhana. Subhana di dieu lamun ditarik kana ilmu tauhid janten sifat salbiyah. Cek gurunai sifat salbiyah sakur-sakur sifat paranti ngijeunan kana perkara nu teu layak aya di Allah.
gunung nangtung sagara nangrak gunung moal bukti sagara moal aya lamun teu aya nu nyiptakeunana nyaeta saha Gusti kartos Bu asarana jempling yo sadayana wujud kidang bako Pantrawasannya ari bebarengan mah. Ibu sok itu kabudak teh ajarkeun sifat-sifat anu wajib aya di Allah. Ulah ieu mah ngajarkeun budak nu teu paranuku. Ceuk bapana, "Jang, geus bisa naon ayeuna?" Bisa nyanyi, Pak. Cik kumaha nyanyina? Kieu. Ping ping ping, pong pong pong. Ibu masak emping, si bapak main pingpong. Cek si bapak jangan kitu mah bapak ge bisa teu kudu sakola teu kudu masantren. Kumaha Pak? Kieu. Ping ping ping. Pong pong pong. Tah kitu aja atuh aja. Baralih ngaji teh bari sanyanyi. Sok sekali deui ping ping ping. Pong pong pong. Ibu muka samping ku bapak dek dirempong. Jadi tangan sarwana bapak jeung budak teh teu bener. Ibu hayang ngadumurang kali nu soleh. Bapak hayang ngadumurang kali anu soleh. Kupingkeun Bu, ari budak teh siga kacang, ari kacang kudu dituturusan betul. Ibu jeung bapak hayang gaduh murang kali anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hukul moal cukup. Tapi kudu dicontohan kusaha ku indung bapakna. Da zaman ayeuna mah Bu salaki ibu nalika ngong adan di masjid teh ka budakna kieu, "Jang, kadenge geus adan jugra ka masjid." Leres teh. Salah nu kitu teh. Kuduna kieu, Pak. "Jang, ka kuping tos adan, hayu urang ka masjid." Kartos teh. Tadi mah juk ari ieu mah hayu. Tadi mah nitah ari ieu mah dibareng. Ibu ge sami ulah ari ka budak neng ieu tutupan aurat, make baju muslimah, make kerudung syar'i ari aja bubudu gula. Da zaman ayeuna mah Pak awewe teh ari kerudung teu lesot, ari rok morosot. Ayeuna ge sigan heueuh, pan ibu ngarake tiung keur pangajian. Bubar rek ngaji panggil baruka tiungna teh. Hareut ararat bayeung. Da Rais mah apal nu sok make tiung jeung nu tara. Nu tara make tiung hek make kaciri ngararengson. Tong diomekeun aja jadi kanyahoan. Gitu ngadidik budak zaman ayeuna lain make huakau, lain make kuplak-kaplok, tapi kudu make akhlakul karimah, akhlak anu parantos dicontohkeun ku baginda Rasulullah. Kan lamun ibu teu tiasa ngadidik budak ulah maksakeun. Lamun teu tiasa ngajarkeun budak ngenalkeun kana agama Islam, ngenalkeun ka Gusti Allah, ulah maksakeun. Sok we mending lebetkeun ka pasantren.
ngebetkeun ka sakola cina diajar jeung guruna, cina diajar jeung ustadna. Tapi da ayeuna mah nais di mana-mana sami akur berat keneh karena sakola daripada pesantren. Leres teh? Sami di dia kitu. Tingali Pak budak rek sakola PAUD diantarkeun ku indungna, bahkan ditungguan. Budak sakola di jero kelas indungna di luar ngarumpi. Baso beak 2 mangkok sewang eta teh. Bari nungguan budak. Nah ari budak dek masantren teu diantar-antarkeun acan ku indung bapana, bahkan kiai teu apaleun eta budak saha. Tingali budak rek sakola SD kabeh ti luhur nepi ka handap meuli anyar. Kerudung anyar, topi, seragam, buku, pulpen, sepatu anyar. Nah ari budak dek masantren Pak cek mangna jang geus dek masantren mah tong meuli baju aya urut mang baheula. Budak dek naik Quran cek indungna jang da Quran mah ti baheula ge sarua kitu-kitu keneh aya urut mah keur masantren. Di mana mah Qur'ana itu di goa di pangbeasan. Dicopot ku budak nampek mah Qur'ana geus balolong sarobek dihakan. Cek budak mah geuning ieu Qur'an teh sarobek balolong kieu ibu nembalna leman ayeuna mah aya super glue. Ngutak budak teh ngaleman Qur'an nepi ka alam nasrah ngareneng jeung alam taro. Betul. Ibu bade pesantrenkeun budak bade. Insya Allah mah moal. Cek Kanjeng Nabi insya Allah teh hartosna bade, tapi kurang mah digentos jadi moal. Sok ibu kercalik di teras bumi aya tetangga ngaliwat. Cek ibu teh ece sinang heula. Cek tetangga teh muhun insya Allah kira-kira datang teu. Tuh geuningan. Insya Allah urang dieu mah hartosna moal. Katakan ibu bade masantrenkeun budak bade. Benar. Awas salamun henteu. Da zaman ayeuna mah Pak santri dipandang sebelah mata. Cek masyarakat neng ujang tong daek nikah ka santri bisi madesu masa depan suram. Ganti ku urang santri madesu lain masa depan suram tapi masa depan sukses. Malahan cek masyarakat aya sieunana kieu ulah daek meuli terima loba cucukan ulah daek ulin jeung santri mah loba buduban. Usum keneh di dieu santri budug aya nu budug aya keun bae santri buduge barokah. Eta teh cincirining kuman jeung tumila hayang ngilu ka surga. Tingali Pak koruptor aya teh nu budug. Ibu maling aya teh nu budug. Teu aya sabab kuman oge alimeun ngiring kana neraka. Leres teh. Matak santri budug tong sedih. Cing bunga eta teh kuman hayang ngilu ka surga. Kantos kudunya aku ka santri teh ibu kudu bungah lamun ngagaduhan murang kali daek masantren. Kudu bungah cek sebab naon cilaka lamun budak ibu tadi pasantrenkeun engke nalika ibu jeung bapak maot rek saha nu tawasul, rek saha nu macakeun yasin. Betul. Cingnya ka santri sebab moal aya ulama lamun henteu terlahir di santri, moal aya mubalik, moal aya qori lamun henteu terlahir di santri. Betul. Hidup santri. Aduh segitu santri nanti. Hidup santri. Hidup budug. Budug hidup. Kitu Bu lamun hoyong gaduh urang kali anu soleh jeung solehah tingali heula urangna sorangan ibu geus solehah acan. Salaki ibu geus soleh acan. Paingan budakna bedegong oge. Da budak mah moal jauh jeung indung bapakna, buah anu jatuh moal jauh ejeng tangkal.
Jadi lamun ibu hoyong ngenalkeun budak kana agama Islam, hoyong ngawurukan budak Al-Qur'an, urang oge kudu bisa ngaji. Di dia aya pangaosan mingonan dinten naon? Salasaan berarti nu kitu mah lain mingonan. Di mana-mana mingonan mah dinten Minggu dan Jumatan oge eueuh nu dinten Sabtu. Berarti di dia mah salasaan. Ari nu sok pangseueurna hadir dina pangaosan salasaan ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu. Nu pangseringna kana pangaosan mingonan ibu-ibu bapak-bapak. Nu pangseringna sumping dina muludan ibu-ibu bapak-bapak. Ayeuna dina rojaban pangseueurna ibu-ibu bapak-bapak. Ibu-ibu. Ari nu sok main gaple tengah penting di pos ronda ibu-ibu bapak-bapak. Astagfirullahaladzim. Berarti anu rajin ngaos teh saha? Ibu-ibu. Nu pinter naoge saha? Oh, ibu-ibu pinter cenapa? Urang teh saeuna mah ibu-ibuna. Ibu siap rek dites ku abdi. Da tadi cek ibu pinter cenah. Lain puas-puas kan kayak aya bagianna. Lamun bener nilainya 100 mun salah 0. Bapak-bapak bener nilainya 100 mun salah 0. Siap Bu? Jawab cing kompak khusus kanggo ibu-ibu. Bu. Ibu. Ngadang-ngadang jempling. Bu. Ari ta'aluk sifat kudrot aya sabaraha? Ngadon seuri si ibu mah Pak. 0 ibu-ibu 0. Teu bisa euy. Cik ayeuna bapak-bapak siapa? Tong kadeg-degan bapak-bapak biasa we biasa. Pertanyaan kanggo bapak-bapak. Bapak ari rukun Islam aya sabaraha? Pintar. 100 bapak-bapak. Ibu-ibu 0. Tong nu kitu atuh neng nais hararese nu kitu mah mending keneh ngaji we urang ngaji. Siap urang ngaos. Kanggo ibu-ibu, abdi sakali ibu tuluykeun siap? Nepi ka beres. Siap Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Pika beres. Ibu izin teu budak-budak ibu. Ari barudak barisaeun indungna cicing wae. Ah, 0 si ibu mah 0, Pak. Tah, duaan cenah ibu-ibu. Ulah ditu mah caricing aja. Batur-batur nyora itu culak cileuk kunek maot atuh. Mun ieu pisan kahayang ditingali teh. Ah, ibu-ibu mah anggar teu bisaeun ngan duaan tah nyora. Bapak-bapakeun siapa? Tuluykeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bapak-bapak. Ibu-ibu 0. Tong ngaos atuh neng nais dajud amoma ibu teh geus poho deui. Urang ngitung we. Sabab ibu-ibu mah karesepna ngitung teh ngitung duit. Leres teu? Ahlina ibu-ibu mah kana ngitung teh. Jawab ibu-ibu cing kompak. Anak hayam aya 1 juta maot 13 tinggal sesana meuni hararese teuing. Teu kudu ngitung aja tinggal sesana. Teu bisaeun keneh si ibu mah Kak. Cik bapak-bapakeun, bapak anak hayam aya 2 maot hiji tinggal
mau ditanya deui. Ibu-ibu anak hayam ayah hiji maut hiji tinggal indungna. Pan indungna mah teu paes. Nya teu ka hati urang dieu mah Pak ari nu rajin ngaos ibu-ibu, ari nu pinter bapak-bapak. Da biasana gitu Pak, ibu-ibu mah dina pangaosan sok cana teh sok tara fokus. Ninggalna teh kanu gelangna ranggem. Balik ka imah ngahuleng si ibu mah ditanya ku salaki, "Mah kunaon cicing wae?" Cek ibu teh, "Bapak tingali pamajikan batu mah kabeh beheungna teh dirante." Bapak tingali pamajikan batu mah emasna teh 22 karat, 23 karat, 24 karat. Nah ari urang meuni teu sakarat-karat aja. Cuk salakina hayang sakarat maneh ka dieu urang cekek. Da awewe ayeuna mah Pak paranasan nyaregret siga angkot kumaha setoran. Setoran leutik nyangeyeng si ibu mah. Karesepna teh ngagibah. Aya tatangga kabeli motor ibu nu ngebul. Ger diararomongkeun di warung. Cek nu belah dieu, "Ece tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar." Cek nu belah dieu, "Ah, eta mah meunang nganyuk." Apa ti mana meunang nganyuk? Kaciri nganyuk mah sorana teh ngiridit. Tetangga kabeli kulkas ibu nu paranas tiris, muriang masuk angin. Ningang dikerok teh ku salakina aya gemar kulkas. Tetangga hajat ger diararomongkeun ku si ibu mah. Cek nu belah dieu, "Ece tos kanu hajat teu acan." "Ibu tos kanu hajat teu acan." Abdi mah nembe wih ngawartosan ih dagingna meuni liat. Ari daging hayang hibu ari ngablok 10.000. Ka era mata kemah lamun hajat ya Pak tulisan dina panto teh cing gede wilujeng sumping minta doa restu 100.000 hibu. 10.000 mah lihat. Ibu kudu mah kieu kasalaki teh bapak tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari bapak iraha. Ibu bade kitu kasalaki. Ari bapak hoyong dikitukeun. Tuh da kahayangna. Cek si bapak teh aneh nais bapak mah borora pamajikan 2 hiji oge geus 1.000. Betul Bu? Betul Bu ibu nu ngaripuhkeun.